Duh, harampa amatnya. Sapoe taka panggih calon pamajikan rinduna asa nyut-nyutan kapejit beuteng. Kira-kira eta calon pamajikan ulah kenaan ya? Pemikirkeun pula kitunya. Ngeunah boga pamajikan geulis mah duaan bae kos buyur engkrek be. Widih itu barang awi keren sorangan bae. Galau gitu. Nya. Woi, merang awi. Keren jadi sorangan bae. Entok. Eta aing cuma ngahayal kencan pamajikan aing. Wah, bang, ngimpi meureun sia. Ini mah pantasna ge jeung kula, lain jeung dia. Jah. Aing ngomong dia banget kos jubur saeng ge. Kuari ge kula geus babogohan aja sama pamajikan. Tinggal nikahna doang. Aja bangek di dunia ini mah wantu mungkin. Barang kada leki itu deh muhmulna deh. Hari dia nan calon pamajikan kula. Layangan barang kadeuleuk. Geus ka itu jalan ngaganggu kula. Keur amunna calon pamajikan geus ka itulah. Lah dia ngahayal beurit we ku dia hayalan lah. Hari dia salak aja ya. Kamu Hayalan tak ku dia beurit tah. terserah kula lah. Eta emang pamajikan kula anu nyutan pejit beuteng aduh. Duh, Rip, awak kulanya reuri amat. Coba Rip ya urutan Rip. Tah hayang teuin kula nitang urutan di dinya. Boga pangkat naon sih? Ya si Rip KCS ge ku kitu. Atuh geus lah, tapi kula urutan deui ku di dinya nya. Di urutan deui ku aing dia berajam dia. 3 jam. Rip ngeunaan amat leungeun si Rip. Pantes dia Rip jadi tukang. Tukang naon? Tukang bangunan. Astagfirullah. Ari diari ku bisa bae tukang bangunan. Tukang opaknya. Loh, terus Rip. Ginaheunnya. Dia joki. Anak naon dia? Dia naon ka kami nyebut joki. Nyaho. Naon berarti na joki? Dia tuh nyaho joki. Naon tuh joki? Joki mah jomblo nu beuki. Ai sia sih. Kami mah jomblo ge lain eueuh nu teu beuki. Pulah pilih be kami mah. Lah dasarna ge dia mah joki, jomblo nu beuki. Tabudakku ngajelek kitu tentang ngomong nanya. Nyaho Ripnya. Aing mah. Tapi ri ngomong-ngomong ieu geus kebal ya tuh urangna meureun. Geus dah. Cikeneh ge, geus sayang digantian bae. Hari itu budak garolen kenalannya. Sudah ngusap gitu. Aduh, kita naror mah eta mah. Aduh, kena. Awak tulang taleng kieu, tulang taleng sebelah bae. Woi, jelema teu normal. Haram jadah dia ke kami nyebut jelema teu normal. Nyaho nya sia dia. Salah lana. Kami mah best friend. Ari Daria, arawa gawe seuing usap kitu. Tuh, kebo aing. Usapan mah dua di teu seuring hiji. Si budak. Wah, songong Ngaparan bae, Rin. Aduh, atuh daripada jeruk makan jeruk dia haram jadah den, kami teu normal gitu. belagu. Mentang-mentang geus boga calon pamajikan. Karak si calon bisa calon pamajikan dia punang kukula. Ngomong. Datang ngomong dia. Wangian amat dia. Itu robos ku aing. Gigecan lempeng dia. Malah dek amat Lor ieu budak. Ki mata lempeng tuh deui. Bener dari abadak. Joki. Jomblo nu beuki. Anggeus aing da kacang pamajikanna heula. Ya, ada doangan. Anggeus segera bobogohan we ka dinya. Rip, punya laki tentang budaknya ngomong.
Lah kurang lah ganggu lah kabogona lah. Lalat kena marah tanya nah. Heeh. Udah lah songong. Songong tah, belagu. Mana ikan kulanya? Baik, yang jaga keamanan. Asal ban sorangan mah. Mir, kumaha aman tadi dia? Aman lah. Siap ka mana bae. Tadi terus di ditu lain tugas. Coba diuk. Yeng, tak ada tuh. Pos keamanan dikuasai ku urang mah. Aman kan? Rapih, lancar. Hari geus gudeng koplak. Wah anyir. Terus mah bener jaga keamanan. Oh benar Mir, ya pugusan. Ieu ku geng koplak mah haranyir. Loba sirem di dieu. Heeh. Heeh. Omongan si Kedon aya benerna oge nya, urang jomblo. Rip. Tapi urang sakimah henteu jores sakumahnya. Heeh. Atuh aing irung aing mancung kos menikio. Kata sipit kos leminho. Tapi ku hese nean awewe. Ngemupan Rip ih. Ngemu euri teka bendung. Kumaha tuh ieu? Ah, tenang be Rip. Rip dulu budak ruyuk dulu. Weh, nya. Kekuasaan amat ngahuni gardu urang. Penerima yang mari. Heula. Penerima di UPD-nya. Beres ya, geus hatengkeun Tempat kurang lah. urang aya tengkeun. Woi budak ruyuk. Mau kekuasaan amat dia. Hai, Kakasep pun diuk di Dario. Kasianan. Anu tahan saha? Bebas lah, aina pos jadi kuasa kami. Siap kamari lengser kunaon. Rip, geus waranian Rip magahan urang. Heuh, so ieu. Iyehnya. Ini tahan saya ini dia. Nya hoboa. Atuh hak aing lah. Jangan namang geus ku kami meureun. Em ku Daria, mau beres di ku Daria mah. Jauh dia, makanya kos kami tuh aman terkendali, keamanan masyarakat, ronda bersih. Ya nggak bener toh? Bener lah. Wah, Rip. Gimana geus ngalunyak Rip? Ngas sabodo lah. Terserah Daria. Iklan. Geus Rip Rip lah. Anggas tinggalkan lah. Hayang Serahkeun bae. Oke, ku kami deui. Geng koplak penerima, nguasain deui. Parahnya. Heeh. Kaleman pan ayeuna mah. Kapang si teteh di kangen asa nangis kebal. Assalamualaikum. Neng Lia. Kumaha teh? Cager. Alhamdulillah Neng cager. Kamana baik? Karak balik. Biasa urusan sekolahan. Oh. Kumaha Neng sekolahnya lancar? Alhamdulillah teh lancar. Tumben lancar, biasa nage rusuh baik. Tapi kuari mah teu naik pelapon deui kan? Ngomong sih teh. Teu lain nama sekolahan anak bener-bener. Neng, pan Neng mah jelmana neuner, batur mah belajar Neng mah naik ka pelapon. Haha. Kitu Neng, sekolahna nu bener. Oh teh. Teh zaman ayeuna mah teh sekolah mah rugi. Rugi kunaon tuh Neng? Oh teh. Rugi na kahiji pengalaman jeung gawe. Kadua pengalaman atau ilmu nu berguna. Juga tinggalin ku batur kitu teh. Pinter ayeuna mah. Di baheula ge Neng mah pinter cuman can dipake be. Lah Neng ku bisa bae. Geus seurak ka itu atuh mandi, teteh geus masak tuh. Asik, semur jengkolnya teh. Semur jengkol deh lebih ka itu. Tapi mandi heula raju mamnya. Oh teteh gelis. Tumben isi bengek lewat-lewatnya. Biasa nama lewat bae tisu kene doang kotok candi paraban. Ih. Capa majikan tulis nang gua bae. Yo. Kompes bae Datang pemajikan. Pak. Angkurannya nangguan akebet. Di kepedean dia, sanu nangguan dia, Ba. Hari dia. Itu amat kah? Kabogo. Asal dia nyahobainya. Ulah, entah kapangi dia sapoe. Rinduna asa nyut-nyutan kapujit beteung. Lah bengek dia malen rindu meureun perih beuteung. Hari dia, perih beteung di mana? Aing karek beak tilu bancet. Hahaha, bengek dia kos orai bae.
Enggak lah, daripada ngadungkuk ke paruguh kieu, ngadeluk bae takos guntur maning jalan urang lelempangan yuk. Lelempangan ke mana tuh? Biasa. Kalau bak dari sawah, ayo geus lah. Tuh. Kira-kira kencang pemancikan aing. Nek naon dia? Dia naon ke kami nyebut joki. Eueuh nu teu beuki. Pulang pilih be kami mah. Lah, dasar lagi dia mah joki, jomblo. Tugas. Coba diuk. Ada tuh pos keamanan di Kuasik.